kun munfasilan fawad'uza yuntiju raf'udaka wal aksu kadza wa dzaka fil akhosi thumma iyakun mani ajam in pawi wadan idza zukin ra'un lidza kaduna aksin wa idza mani araf in kana fahuwa aksuda. Tayeunya beres urang ngajelaskeun kana ngadamel kias nya tina qodiyah syartiyah muttasilah. Maka dina ieu bet urang rek ngajelaskeun kana cara nyieun natijah nu meunang nyusun tina qodiyah syartiyah munfasilah. Qodiyah syartiyah munfasilah. Ngan kumaha carana tayeu ge tergantung munfasilahna. Lantaran qodiyah syartiyah munfasilah mangke aya 3 nya. Aya qodiyah syartiyah munfasilah hakikiyah, aya qodiyah syartiyah munfasilah maniatul jam'i, aya qodiyah syartiyah munfasilah maniatul khulu. Tah. Terus kumaha cenah ieu dina qodiyah syartiyah munfasilah hakikiyah? Ya ieu mah kieu carana nya. Di mana-mana ditetepkeun naon ngaranna muqaddamna, engke cara nganatijahkeunna eta urang kudu nganapikeun tali. Jadi surahna ge aya 4. Hartina nya di mana-mana muqaddamna ku urang di kumaha ditetepkeun, muqaddamna ku urang diisbatkeun lapan fardan. Engke natijahna urang kudu ngandengarkeun kana tali surah nu kahiji. Yang contohnya seperti imma ayakuna hadzal adan fardan aw zaujan lakinnahu fardun palaisa bi fardin. Tah ieu di dieu lapan lakinnahu fardun lapan fardun di dieu teh lah. Ieu teh diisbatkeun ditetepkeun sedengkeun lapan fardan eta muqaddam. Maka dina cara nganatijahkeunna eta urang kudu nganapikeun lapan talina. Nganapikeun talina tegasna lapan zaujan. Engke natijahna palaisa bisa bijauji. Surah nu kadua lamun talina diisbatkeun. Lamun talina diisbatkeun maka engke natijahna eta urang kudu nganapikeun nyaeta tali. Yang nganapikeun nganapikeun muqaddam sakali deui surah anu kadua lamun muqaddamna diisbatkeun lain lamun tali